balik deui jeung Sensei gadungan lain Sensei asli ulah dipercaya. Dina episode ieu urang ngabahas deui tentang paribasa Jepang. Ayeuna paribasa Jepang anu rek dibahas teh nyaeta Isogaba Maware. Naon artina Isogaba Maware teh? Nah, lamun diartikeun mah Isogaba Maware teh pondokna mah ulah buru-buru. Tapi lamun ditilik tina kata-katana, ieu kata-katana siga ngalawan akal. Isogaba Maware, lamun hayang gancang muter heula cenah. Tah, ieu ngalawan akal. Kumaha lamun hayang gancang tapi dititah muter? Tah, kadengena teu efisien atunya. Siga anu nitah jadi leuwih lambat ieu mah. Ongko buru-buru tapi titah muter tah kitu. Padahal ieu sabenerna ieu paribasa teh keur jalma anu embung gagal make jalan pintas. Tah, kumaha tah? Isogaba Maware teh teu nyebut jalan pondok teh salah. Ngan ngingetan jalan pondok teh jalan panjang, jalan pondok jalan pintas sok boga naon ngaranna akibat anu disumputkeun. Tah, di Jepang mah nya menurut Sim Kuring di Jepang sebenarnya mah gancang teh lain tujuan utama. Teh ge rada aneh nya meureun. Lalumpang nagara rancang. Terus teh gawena kudu gancang nya meureunna eta mah tuntutan pekerjaan meureun nya. Tapi lamun ningali sikap batin Jepang, yen gancang teh lain tujuan utama. Nepi nu penting mah. Jadi Isogaba Maware teh lamun buru-buru kudu muter teh bisa diartikeun mun jalanna bahaya muter saeutik we. Tah eta leuwih bijaksana tibatan langsung ragrag saharitaeun. Lamun dina rasa Sunda ieu meureun deukeut jeung ulah kaburu hayang nepi bisi teu nepi-nepi geuning. Lamun di dagoan masa lila geuning. Tah kitu. Teu ngalarang buru-buru ngan ngingetan hungkul aya biayana lamun buru-buru teh aya hargana. Nah, tina contoh sapopoe misalna aya jalma hayang beres ayeuna keneh. Nyokot jalan nu paling singkat. Misalnya hayang dagang payu kadukun mun percaya mah. Tapi sanggeusna kudu aya tumbal cenah. Wah. Atuh leuwih ribetnya tibatan muter. Tibatan kudu aya prosesna. Muter heula. Meh nepi. Tah peribahasa ieu teh rada naonnya? Rada nyentil ka hayang urang. Nyentil ka hayang manusia anu hayang ngelehkeun waktu. Padahal waktu teh teu bisa dielehkeun, teu bisa urang teh nyusul waktu, teu bisa ngaleuwihan waktu. Waktu teh ngan bisa diiringan. Aya oge nu mikir geuningan gancang teh sama dengan pinter, sama dengan jago. Tah, ku paribasa Isogaba Maware ieu pinter teh lain gancang atawa gancang teh lain pinter. Nya pinter teh nyaho iraha kudu laun. Da laun mah artina lain eureun. Laun teh sadar kana lengkah sorangan. Jadi Isogaba Maware lain nitah urang keur ngalambatkeun hirup, tah muter ngan ngingetan. Teu sakabeh gancang teh nepi ka tujuanana. Sababaraha lengkah teh emang siga muter, kudu muter. Sebenarnya keur ngajaga urang ameh teu ragrag saharitaeun. Kitu wae ti kami mah.
Roger